penelitian. Penelitian. Jenis berkasnya dokumen. Filenya analisis KKM. Naon deui nya? Tos naon deui poin kedua tos ngartosnya panginten anu poin kedua mah Tos. tos kayak dilengkepan deui mangga kembali ayeuna kegiatan pencarian informasi barunya anu Ya. ieu Sertifikatnya. mohon anu sertifikat lah hilap deui naon wae harita teh sertifikat mah Kang dia Anu aya zaman mah sanesna lebetna kan pelatihannya. mohon Sadaya. serti IHT bisa pandi sertifikat surat tugas pemateri surat tugas pemateri in house training hilap deui judul ieu na judul IHT na nah jadi Abi teh jadi non bikin tuh contoh pakai integritas di angkatan hiji. Jantan di angkatan hiji mah teu sadayana ya tapi abi teu tiasa. Jantan sanes ngan hiji Kang. Aya poin A, poin B dilebet-lebetkeun sadayana. Nah, urang mah bade kitu wae. cobi we di-share heula Teh Cici. Karena dina WA nya abi teu dina tiasa. WA. Dina HP soalnya abi abi dikintun dina WA. Mengpeng abi materina masih kene downloadan. Teh Mega mah kitu. Jantan sadayana si ieu teh dilebetkeun. Ya. Mega Rahayu. Berebetnya. Urang mah kumaha bade kitu wae. Hiji wae. Seueur ieu mah eung. Ada jadi Jantan ieu mah sadayana poin. Nuhun sadayana poin.
Wang under heula kanu ieu. WA teh jeung lami deh. Diklat fungsional fungsional teknis penyelenggara Seman 2 pada larang peran peserta tempat Tai. Ya, Neng. Pami anu YouTube nganggo pengesahan oge teh teh. Abi mah terus jaga-jaga ngadamel da bilih periogi teh ya. Janten Tapi formatna oge masih bingung bilih lepat. eta kumaha ngahijikeunna antara pengesahan sareng videona? paling link videona Kang di kanu PDF-keun. Mohon. Oh gitu. Pami kedah tapi narosna kedah panteu. Link na we wungkul. Neng Denis ngadamel teh? Aya teh pamit aya ge kan tuh di scan man scan-nya tinggal diganti telur. 5 Juni. 4 sampai 5 Juni. Nu ngangge naon wae modul, terus best practice. Kang Andi, Bulan hari nu jenis eta leres kitu pilihanna diklat latihan fungsional sanes nu kahandap anu ieu kegiatan kolektif guru. Teh nu ageng 30 nilai jam. 30 jam deh yuk eta mah. Oh nya jadi angkona anu 30 sampai 80. 30 iya. Raya jamna. Raya jamna. Oh iya bener lebar. Nilainya Siap. gede. Iya jamna. Oke. Lamun Nya nu lain, lebar heeh. lamun nu lain mah nilainya ke 0,5 teh. Oh, nya. Ni Siap. 20 genep jam ge lebetna kanu luhur kan 30. sampai 20 teh moal terang meureun. kan 30. Nawar sakedik lah. Kadenya eta nanti pagentos filena. Ternyata pas tiap ieu teh tos aya file nu tina sebelumna nya. Nya. Tuh iya kan 30 jam yuk lebar mun misalkan kan eta unggul. Maksimalnya sabaraha Kang poinna Kang? Anu pengembangan teh nya uji Apa tilunya? uji kinerja teh kedap di luhur. Oh, nya kan lebar. Tah ieu publikasi 4. Refleksi 3, ieu 3 mencari informasi 3. Tak karya inovasi nu seueur mah 4. Sareng anu publikasi ilmiah. Kami ieu hijina sabaraha? Naonna? Nah teh ieu nu bieu teh. Hiji na teh eta teh poin sebenarnya 3 nya mencari ieu tah. Alin aya zaman sabaraha? Kedapnya di nu poin ka 3 na teh ieu mah di handap sana teh. Tah ieu. 1 poin. Oh, berarti 4 ge tos maksimalnya. Atos maksimal mohon. Antul. Itu. Matak bade dibuka ieu teh da ngarah orang terang gitu ieu teh lebet ka mana, poinna sabaraha, kaudag moal ka dieu gitu tah. Nu mencari informasi 3 berarti 3 kali IHT ge cekap gitu. Cekapnya. 3 kali IHT ge cekap. Begitu. Andi upami iya nya naon poster kan soalna kada 10 kamari teh upami Kang Lalu. Eta teh kieu Ibu janten urang teh kaduh pilihan. Kedapnya dinu ieu. Anu eta teh kan karya inovasinya Bu, maksimal teh 4. Tah nah lamun poster kada 10 soalna di dieu katawis Bu menawi. Oh, aya. Aya, Kang. Tah karya
karya inovasi nate teknologi kompleks, karya praga, praktikum kompleks, tinu sederhana, pamitra lapat manda eta teh. Alat peraga sederhana. Alat peraga sederhana, alat peraga sederhana, sanes alat peraga karya Karya seni sederhana. Karya seni sederhana kan. Karya seni sederhananya. Eta teh nilainya teh alit da teu patos ageng. Kategori sederhana. Karya kompleks, karya seni sederhana tak ieu. Siap judul film, karya seni kompleks, karya seni sederhana tah. Visual setiap judul setiap minimal 3 baliho poster seni yang berbeda dan dipasang di tempat umum. Setiap minimal 10 poster pamflet brosur seni yang berbeda ukuran, kecil dan dicetak berwarna. Tak iya ti dia Ranu mah karya komunikasi visual jadi 10 ieu teh lebet karena kategori sederhana, karya seni sederhana. Karya seni sederhana teh poinna teh 2. Anu 10 eta teh poinna teh ngan 2, Ibu. Berarti kami hoyong maksimal kedah Ditambihan deui ku modul. Eta teh nembe 2 kan di dia anu poin 4 teh anu poin 4 teh maksimal 4-nya. Janten lamun poster wungkul teh anu 10 teh ieu teh poinna teh nembe 4. kami poster unggul 20 tiasa. Poster wungkul 20 mangga ai. Rasa mah ngadamelanana. Tah, ari abdi mah nyarankeun tong poster teuing atuh gitu. Kan di aya nu sanesna nya anu ka 4 teh tapi. Leukeun. Mohon, aya alat peraga sederhana, aya Posterna teh tina babasan. Karya teknologi kompleks, menulis buku. Modul yang dipakai iya ada modul yang dipakai sekolah. Mananya buku pedoman guru, buku hasil karya terjemah. Mananya? Alat anggota tim, e-book, buku modul. Nah, ini modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan oleh sekolah. Iya 0,5. Jadi modulna 4. Misalkan poster, mohon gitu. Satahunan laras. Minimal LKPD 1 semester yang digunakan sekolah. Eta teh 1 semester, meureun 0,5 teh nya. Iya, 1 semester. Jadi kena 4 semester. 2 tahunan. 2 tahunan. Gitu. Kami YouTube oge kedah nu 30 menit eta teh sederhana nya. Nah, YouTube teh anu karya ieu nya di dia naon si kategori YouTube teh upami 30 menit lebetna karena sederhana Neng Denis poinna 2 upami kompleks kedah minimal 60 menit. Berarti yang kira tapi lamun kirang biasa dilebetkeun teh mung poinna moal sakitu pangitan gitu. Iya, sapertos sama kitu. Terus teh kamari teh asa aya tarosan geuningannya aya nu naroskeun nuju sareng anu ti UPI kitu pembekalan di UPI kitu anu kanggo video teh ya saha teh. Kumaha upami video teh saha teh saya itu sudah membuat lama video pembelajaran teh tapi tidak kana YouTube-keun saha teh. Bios we link eta we saha teh link drive. Abi masih da aya kana YouTube kan tapi tegaduh anu tadi kan. Iya, nu sederhana mah 30 menitnya ieu. Iya eta Karya teknologi. Nah, kategori karya teknologi satu atau beberapa karya hasil pengembangan model teknologi evaluasi pembelajaran manajemen olahraga yang divideokan. Model metodologi evaluasi pembelajaran manajemen. Yang video ngajar lah intinya mah. Tapi nya eta kirang 30 menit gitu abi teh. Ya, abi oge da anu ngajar aslina ngajar mah video pengajaran mangan hiji. Eta teh ngan 7 menit.
gerak di dia ada aya tah. Materi terjemah ngan 7 menit. Ieu mah pembuatan mediana anu seseueurna mah ieu PPK lamun dia akang. Abi mah emang ngajar gitu karena emang kapungkur kan kedah tebetkan LMS teh ya, janten kapaksa karena YouTube kan da ya. Ya, sami korban paksaan. Sanes kreatif sanes. Karena dipaksa. Dan video nate kada video pembelajarannya. Nuhun. Video pembelajaran video nu aya urangan sih terus nama. Eta kan aya pertunjukan seni gitu. Nuhun. Abi ge aya tadi dia pertunjukan seni misalkan dalang cilik semandua pada larang. Minton seni budakna. Udah diajak ngobrol. Nu penting mah di videona aya urangan meureun lebetkeun we nya. Ya lebetkeun we lah pokona mah. Kajian teuing loba teuing di pada kudang. Gitu. Lamun aya suarana wungkul Atuh epoh. Abi aya nu hoream syuting bahasa eta janten ku animasi tapi suarana Surabi gitu. Tapi aya identitasan mah wios meureun. Aya bikin nu kitu Neng Denis, tapi untung nate aya namian, aya identitasan di payuna teh. Kan kapungkur mah nuju nganggo ieu. Naon namina teh aplikasi iSpring Suite teh geuningan. Janten teh PowerPoint urang teh nyarios we eta we wungkul suantena wungkul. Nya tenan naon ai. Kan ari nu sanes sama abi ku bandi ke mah aya abian nya nu Canva ge aya abian alit-alit oge. An aya nu pas nuju Korea mah ieu na we sorana wungkul coba. Korea Yang ninggal etana di-upload teh jantan linkna tanapi naonna. Yuk sarang ayeuna orang ieu nya naon eta teh inovasinya teh. Nuhun da ari prestasi mah teu gaduh di kosongkeun we. Abi mah da eta juara mewarnai tingkat kecamatan. Abi mah tidak berprestasi. Deskripsi kegiatan ieu nya pembuatan video pembelajaran. Iya ngelebet ke naon Kang video. Inovasi mohon. Link video. Dino inovasi. Abi mah da teu gaduh aduh modul. Ya. Ieu video heula cenah. Pembelajaran Nya sok video bahasa Sunda. Sunda. Kelas kulan? Engke PPT. PPT mohon mangga simpan deskripsi. Ini sasarangan weh. Tambah kegiatan menghasilkan inovasi nama produk. Meh teu ieu lah. Materi terjemah. Video pembelajaran materi terjemah nama produk. Menulis. Modul pedoman karya teknologi kompleks weh. Kompleks da sabaraha hiji tahun bulan pembuatan iraha itu mode ieu. Di nu YouTube-na aya pangitan Kang. Mohon ngap deui ieu teh pugu didamel nanti iraha.
Writing's not that. 6 Juli 2020. Hi, Dad. What you doing? 6 Juli 2020. When I were in middle school, my English Bagikan, score were always at the klik bottom of the bagikan, grade list, and I was so stressed in salin, English classes. salin From then to high school and chances exam, my English were UKM bulan pembuatan 6 Juli 2020, tanggal pengesahan 6. Tidak ada. Penulis pembuat pertama dari 1 orang. Jenis berkasna tautan YouTube atau Google Drive. Link. Ya, link tautan berkas kopikeun gitu. Berarti kedahnya nganggo pengesahan teh berarti. Kedah lah. Mm-mm. Dan tos di-upload oge tosah eta teh. Bener. Da bingung atau enak ya pengesahan di kepala sekolah di link tautan video. Juga kumaha. Jika kumaha gitu. Mm-mm. Tah ayeuna naon deui nya ieu teh inovasi teh LKPD teh semester 1 LKPD teh kadinya inovasi. Iya. Yuk. Penulis membuat ke 1 dari 1. Upload dokumen. Pencarian informasi. Eta LKPD Kang atan api modul. LKPD Oh, modul sacannya. cacan modal mah. Siap. LKPD teh di mananya nyimpen hilap deui ya. Oh di dieu salah. Salah folder. LKPD nyambahkeun. Ayeuna modulnya yuk. Iya, sok yuk modul. Modul naon ke lah kamari teh. Abi teh ngaramalna teh. Anu di nu folder teh. Modul kawih. Modul pembelaan.
Deskripsi nahlanya seperti biasa. Tambah kegiatan inovasi. Kegiatannya pembuatan modul pembelajaran kawi, nama produknya modul materi kawi. Kegiatanna naon Kang? Oh, etana Pembuatan modul. kegiatanna. Oh, harus bukan ke judulna, berarti tapi tibalik eta mah nama produknya. Nu judulna nya. Modul materi kawi bahasa Sunda. Deskripsina naon Kang kata-katana? Iya weh, pembuatan modul bahan ajar dan penilaian materi pembelajaran kawi. Siap. Tahun bulan pembuatan. Tahun kamari pemberi pengesahan. Si kakak eta kita teh sebut aya teh. Si kakak bisa Tangan di punten ngawagel. Pamian sertifikat, non anu sertifikat lamun daring tempatna kumaha eta teh? Akang Online Zoom. online Zoom. aja ya. Oh, Ya. siap. Aku masih kene karena sertifikat. Ya, sok. Yuk. Ari nomor hak cipta naon Kang? Dilewat lamun teu aya mah ISBN. Oh, siap. Oh, tempatna pami online Zoom wae teh. Uhun Zoom Meet online Zoom dalam kurung lamun gimit gitu. Oh, mohon. Pami naon kana? Pami sapertos AKM. AKM aya online gitu asal teh teu. Naon eta? AKM seri belajar bukan? Nuhun. Ya, eta online aja. Masih etanya sertifikatnya. Nuhun. Oh, na bebedayan gitu. AKM. Gitu yuk. Oke. Siap. Kala Kang Ari Kang cobi kaluhur Kang Ari dina gigireun nomor hak nya siap. Berarti sami gitu. Ayeuna urang anu PPT Kang? Kela ieu pemberi pengesahan salah nah ieu mah tanggalnya kudu nama kelas sekolah. Geus ulang ke weh. Nya nah eta mah tanggal kuduna PPT. Salah. Heeh. Benerkeun ayeuna we Kang bisi lupa. Nya benerkeun ayeuna bisa siap. Tigananya ieu teh lamun udah upload teh perlu ditingali deui euy. Soalnya benar anu tadi cek nyoeteanya jadi pas mau ngupload lagi yang selanjutnya teh anu samemehna teh ayanya Aya muncul. Heeh, mata engke lamun tos beres sadayanya son kata si Bapak nu ti UPI download we untuk membuktikan leres henteu mah. jadwal ayeuna ngupload heula, siang ulin heula, sore periksa deui. Nah, gitu. Besok gladi. Oh nya bener isuk geladi.
Gladi Gladi naon? PPL. PPL. Dia non praktek Oh, Praktek jeung ngadamel segala rupa untuk PPL we intina mah. Nah PPL ngajar. mungkin. Ukin. Ukin. Naonan nyoy enak teh? Modul. Lain PPT. 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 Para pencari Tuhan. Kayak heula nah aja tambah wae deskripsina can ditambahkeun. Kita heula. Bitana heula. Buatan media ajar. Langsung banyak Kang berupa PPT terus udah disebutkan judulnya. Materi ajar. PPT kan naon teh lebetna berarti Karena iya sederhana Den. teknologi sederhana. Nah, karya seni sederhana. Oh, seni. Mhm. Sanes teknologinya. Sanes teknologi mah video ajar. Oh, Video siap. ajar 30 menit. Nuhun. Assalamualaikum sedayana. Jenal, aya Jenal. Aya Jenal. Ih, nah Jenal. Kawan wae Emon. Akang kegiatanna naon? Pembuatan media ajar PowerPoint. Naon teh garis miringna naon? Media ajar naon? Karya seni sederhana. Oh. Akang teteh abi ti payunnya bade kauleman heula. Deh, sareng bapana? Hanteu buku. Sareng manggreb. Kumaha? Jadi gadis deui ya. Teh sasaha. Ya ti payun. Assalamualaikum. Akang materi ajarna naon bahasan bahasa Sunda. Tradisi meureun. Bahasan tradisinya. Aya kan materi Eta salah. Tradisi bahasa. Aya pan abi eta. materi ajar naon? Bahasan tradisinya. Bahasan tradisi Sunda. Bahasan tradisi Sunda. Salah. Karya seni sederhana tahun pembuatan 2020, pemberi pengesahan kepala sekolah. Ya kudu aya ieu na tanda tangan kepala sekolah di PPT urang. Teu kudu. Nel KPDG da kepala sekolah. Sok. Abi katinggalan. Bukan kepala sekolahannya. Ari dina PPT sami lembar pengesahanana lebetkeun tok. Materi ajar. Aya lembar pengesahanna. Entong teh. Daya ge modul. Mun modul mah kaharti da memang atuh. Ai PPT kumaha tuh? Entongnya. Entong ya. Entong teh. Nama produk tadi teh naon? Nami produkna naon? PPT. Deskripsina naon, Kang? Taekeun ka luhur Kang Andi. Pembuatan media ajar PowerPoint.
Nyo, ari fakta integritas nu kamari cios nu teh digentos. Anu teh Cici mah panjangnya eta mak Nya eta pugugang jadi rada galau. Biasanya teh kada diseratkeun sadayana nya kan nya. Tos nye Entos kahandapkeun. PPT terjemah padaran. Tambahan cerita nerjemahkeun padaran neng kanulis padaran. Padaran aya oge enggak bahasan tradisi mah teu aya. Sami. Karya seni sederhana ya teh. Nuhun. Kamana cek ilah teh? Sibuk. Ibu komite mah duh. Ngai apal teh nu saha? Mana? Ya PPT-na menang saha? Lain menang uing. Abi lain Lain. Menang babaturan sa MGMP. Aya folder ieu kan drive MGMP di aku mah. Menang saha tuh? Menang Sinopi. Bener, manfaatkan saja. Kotan we heula jeung teh. Cokotan we heula aya nama pokona mah. Wing butuh loba jeung teh. Heula. Lumayan. Tosnya kitu anu poin eta mah inovasi. Naon deui? Nu inovasi. Kayaknya pilihan jenis nate naon Kang? Jenis nate naon? Karya seni sederhana. Oh, karya seni mananya? Nya ya. Siap. Tah iya ya, tah. Karya seni sederhana. Tanu ieu nya. Bulan dan tahun pembuatan Kang? Aya di dinya tahun abi mah bulan tahun kamari sih sejarah mah Juli 2020. Oh, siap. Da eta mah teu katingali ieu nya ngarang oge nya. Soalna nya sih, soalna materi ajaran baheula nyieuna gitu, dah memang nyalah kira hawe eta mah. Ya, siap. Karya seni kompleks teh naon sih? Emon? Yuk. Ku abi dijawab di dieu janten fakta integritas teh cenah kedah dilebetkeun sadaya. Jadi digentos deui meureun nu kabarinya. Nya. Tapi Kang Andi, ari refleksi kedah dilebetkeun, da ari batur mah hareunteu refleksi mah teh mega mah pedah dilebetkeun geuning. Naon refleksi naon? Anu dina fakta integritas. Sagala we Abi naros anu LPTK sanes mah anu dilebetkeun.
Ari abi naros kanu LPTK sanesma cenah nu dilebetkeunana teh eta teh poin hiji sareng 4 unggul. Ya, poin pengembangan eta penelitian sareng pengabdian. Berarti kan poin 2 3 mah teu kedah dilebetkeun, ari teh mega mah dilebetkeun. Jadi kumaha? Sok urang kesepakatan. Bingung jadi teh. Bingung. Apakah akan dibaca kan? Da meureun moal dibaca ieu nya. Ari teteh mah nu ti Neng Ayu we anu ngadamel modul, anu ngadamel PTK. Sakitu hukum. Da teu aya katangtosana jadi bebas meureunnya. Da cenah emang sakitu teh ari saur batur mah. Nyantos we. Tos wae nya ame teu kudu hayu gentos-gentosnya. Terus dilebetkeun yeuh. Abi mah materi lagi nggak-download. Ya, teh kudu nge-print deui atuh, aduh. Ari saur abi mah emang poin hiji sareng poin 4 unggul teh. Nya da teteh ge eta we anu kengeng nyarira pan nya. Nya. Muhun saur teh aya maya mana kamari ragan 2 pokona anu sagala dari damel ku urang lebetkeun saur teh tapi nantong sadayana ge teu nanaon saur teh pengaruh. Mohon. Anu gitu. Abi di share oge kan kamari wengi nya abi nge-share teh. Anu foto anu chat sareng rencangan. Cenah. Nu penting mah eta integritas mah 1/4 nya. Entos we lah atuh. Terus we lah 1/4 we. Tos lah nya. Ayeuna naon tos nya ada anu wajibna mangan eta? Atau ayeuna prestasi pada teu gaduh. Prestasi teu gaduh? Teu gaduh. Jadi ibu yang ieu baik. Nilai tertinggi ketiga di Andi. Lan. Ieu teh upami terus dilebetkeun terus misalnya bade dilereskeun tiasa diedit deui nya. Tiasa Bu, dihapus oge tiasa. Oh, ya. Pilih wengi emut naon. Iya, abi nembe lebet jadi kukumahaan. Jadi bari atosan dah, atosan. Atosan. Dadah Teh Ila. Ada abdi karek lebet. Karek lebet tapi kita Eta latiah kan? Naon latiah? Naon itu nya latiah? Naon watlon? Eta nane ngetikeun si Kang Andi, eta naon latiah? Visi ieu kekecapan nu anyar we. Kompetensi di provinsi lah. Lamun ikutan finalis hijab sansil kumaha we? Ya Allah, gaya Tapi bohong. Atuh mah nya we atuh si Ucu teh. Engke bunuh takjub heuh, Son. Eta kumaha anu pas kamari anu si Bu Nunu eta teh anu ngaWA teu endingna anu nilai grade. Nya bener eta endingna kumaha? Andi di chat teh ku Kang Andi. Henteu. Nu penting mah saya suratnya, Kang. Iya sih. Saha jayana teh si Emon. ya pakai komputer nu di dieu. Oh. Langsung masuk otomatis. Oh gitu.
Jainal teh di ieu cing teh. Pada digentos kayak bisa jalmi ngalabat deui. Oktober 2019. Wih, keren Akang. Kang Andi teh bagi naon? Hah? Prestasi. naon? Moal beja-beja pokoknya mah. Teuing asup ting teu pokoknya mereka ngasupkeun we. Laksar kamari yuk nilai tertinggi. Salah aya enyo. Oh, asup Akang eta basa keur lacarnya. Heeh, Asup cenah eta mah. nya. Kan lumayan. Ya bener. Hei, ari carita babad teh materi kelas sabaraha? Babad mah carita kelas 10. 10 Oluh nya. Oke. Abi pernah ngadamel tapi poho deui kelas sabaraha. Ngarah teu kosong nyoe eta teh. Eta kela ari juara 3 provinsi teh sabaraha penteuna euy. Cing. Iya aku hoream ieu masa na Tingkat eta. provinsi juara 1 sampai 5. Oh, 1 lumayan lah. Sabaraha 1. 1 lumayan lah. Lumayan. Ieu lebet nate kangge naon? Jeung barang dahar deh si Aceh eta mah. Lapar. Nomor UKIN. Nomor UKIN, nomor UKG, sareng tanggal lahir. Aceh. Oke, sapertos kamari. Siap. Di mana deh? Hei, ai carita babad semester sabaraha? Semester 2. 2. Siap. Asa nama? Ini geus beres euy si Kang Andi mah tinggal kanu geneupeun tah pengabdian. Kegiatan pengabdian. Tah, yuk. Acan. SKS-an. Ieu teh kan karek ngayaan unggul. Jadi jangan 2-2 unggul. Asli, komo abi mah can maju nepikeun karek 3. Kayak nih jadi penonton heula. Sok, yuk pengabdian yuk, siap. Kawan-kawan Ayo. pengabdian mah SKS-nya. Ya, benar. SK-nya itu ribet. Kayak itu loba, makanya Ya. ini aja lah 10 aja weh. Ai pengguna eta ngangge naon pengguna? Pengguna. Tete lepat alamat kok gitu teh. Gimana sih masuknya? Eta Cece, eta non klik anu Link anu bukti Kang Andi. Linkna Link ti Andi. mohon. Oke kanton ngaledkeun anu nomor UKG teh sareng tanggal lahir. Oh, salah tah. Nah, ai abi ngadownload ka UKM PPG eta. Sok, teh tah lebetkeun. Di nu kolom chat ieu di nu kolom chat Zoom. Oh, beda laptop Zoom-na. Heeh. Aing mah. Si Acek eta mah lah. Promo lamun dijieun. Aya teu. Salah Kak. Sok lajengkeun abi. Tah, menjadi panitia nasional kegiatan seleksi P3K asup di kamari. Atau mah teh Menuju di Dajah PPG. Alah, pokoknya mah asupkeun rek dinilai syukur teu we terserah. Andi ai panitia P3K mah emang di bulan naon sih eta teh? Bisi kekinian dihitung teh. Naonna? Eta tanggalna ya panitia P3K. Aya. Itu maksudnya bulan apa? Kayak hilap deui nya wong tinggal heula. Ieu Bisi teh. teka baca lebar. Teu naon da seueur. Asik. Ieu mah lamun di etang wae syukur kitunya. Lamun teu pek bae nya. 10 Agustus. Teu wae kudu heeh. Namun secara ini mah mau kehitung sih kan 10 Agustus mah. Udah sampai lamun bulan Juni bisa keneh Kang. Bulan Juni bisa keneh. Ilah Nur Lelah terus kumaha abi? Teteh atas ngadamel fakta integritas acan.
Asian di mata Ryan. Sapertos ieu we Kang Andi materai. Kedah ngupload heula ieu teh. Kedah ngupload heula pakai integritas Cek, abi mah materaina sanes ka kantor pos. Ke Google. Ka Google di download. Oh gitu. Nya sok we abi ningali heula. Engke we abi mah kantun ngeusian. Engke bari taparuh tapi ngeusian ge. Ya, sok lah. Seperti biasanya. Seperti biasa. Besi bintangan gak ngerti katanya. Kebangkitan nasional. Kenapa naon lah penyelenggara. Oh nyanya aya nu ketua, aya anu selain ketua. Rada dibodong heula eska kana naon meureunnya. Nya naon. Euy. Andi kan pas ngerjakeun model deskripsi nah di screenshotan-nya engke ku biasa ditiron. Ayu kudu selalu standby engke abi tatanya ye acek ye ngoceh wae. Teacher udah direkam kok Kang Andi. Oh gitu siap. Kang Andi, lamun abi jadi pembimbing KTI, naon ieu na jenisna? Hah? Oh iya nya, berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolahnya. Iya. Aya KTI di ayo yuk. Aya. Nya sami jeung abi atuh anu dilebetkeun ka poin hijina hasil KTI budakna. Heuh, teuing di mana payeulna, Kang? Aing mah. Cut gandeng. Ente. Berarti kecamatan, desa, oh itu nya kepanitiaan tingkat sekolah selain ketua. Kang ari penyelenggara sekolah atau nama sekolah na SMA 1 Pangandaran. Nya nama sekolah na we. Sekolah. Ya. Lah itu panitia teh naon wae teh. Loba-loba teuing atuh menikah pake panitia teh. Hah? Loba-loba teuing jadi panitia teh tandaning tara asup ka kelas nu loba kagiatan teh. Abdi mah sorabdi oge. Abdi mah sorabdi oge acek. Jadi guru yang difavoritkan oleh siswa. Datara asup. Jam pelajaran abdi mah teu beda jauh jeung pelajaran istirahat. Katelah guru bahasa Sunda mah tara arasup loba kagiatan. Sakalina asup ngadongeng cenah si bapak. Naon deui atuh lah cing teh. Nah jeung ditutup deh. Menjadi Nining Merin ngiringan. Jadi duka teu ditingali ieu partisipan. Kang Andi. Bulan. Badan naon upami misalnya 10 poster ya, eta dilebetkeunna hiji-hiji atau napi? Hiji-hiji Bu. Oh. Hiji-hiji we hiji-hiji teu kedah. Hiji-hiji. Teu kedah difilekeun heula nembe di-upload teh nya. Teu lah. Soalnya cekap tadi saur ayu teh naon angkat ibu. Setiap 10 jadi engke nu ngetangna itu kumaha itu we bade di etang kana etanganana Bu misalkan 10 ieu saya nama dasar sama mun eta mah saya nanti 10 folder 10 poster teh sanes posterna nu ieuna Canva-na da cenah anu terus ditapelkeunana.
Enten foto nuju ngagantung di kelasna gitu. Tapi teu naon lah mun teu aya mah nya eta we. Iya. Mung dilebetkeun hiji-hijinya. Nuhun. Oh, mohon. Naon sih ieu teh poho deui ngaranna teh. Surat tugas Shimawa Creative Crew. Shimawa Creative Crew. Ibu Hanifah bari ka mana eta bari ka Uleman. Oh, ieu mah ge daster ieu teh. Aduh kayak ngabaso. Iya ngelada teteh. Pilarian mah heula nu ketua nah heula. Kantah janten ketua naon we, ketua Karang Taruna sugan. Abi mah disusun berdasarkan tahun. Oh iya, bentar. Ini kegiatan semua kreatif kru. Tingkat sekolah. Aduh, cangkeh. Walah. Nah, si Teh Hanifah ke mana? Tos gitunya kawan-kawan. Siap. Tuh, Berarti- Teh Ilah ada atos. Berarti aran tosnya. Aduh, Atos. kanu adian nu teu Sok, acan. bade nu mana heula Teh? Urang buka. Akan Ulangi deui. sur Andi di eta. Hah? Di naon teh? Direkam. Direkam. Yang bisi engke mana teu kabujeng ka buka hoyong ngandam melanti ayeuna gitu. Oh, karunya lah entos engke we teteh ningali rekamanana we. Soalnya direkamna tengah-tengah. Nya teh teu ti awal. Cik ningal anu kegiatan penelitian dan publikasi. Iya. Best practice. Deskripsina sesuai sareng urang Judul. di-upload. Mohon. Jadi mun 2 berarti deskripsina 2. Mun 3 mun 5. Ieu tadi nembe 2. Best practice naon? Tos gitu di-upload berkasna. Di-upload berkasna. Heeh. Henteu eta henteu link drive-na kan? Henteu berkasna. Berkasna. Link drive-na sok pagentos
Entong alim teteh mah yang upload berkas we Pamiling drive teh resikona kieu sok aya nu pengaturan link nate hanu harus minta izin kepada yang punya akun drive-na ningan. Hilap di setting etana janten teu tiasa dibuka penilaian teh teh. Oh nya. Nya janten kan kamari tos dikelompokkeun teh tinggal ngupload we kan ya? Mohon. Mohon sip. Ninggal anu refleksi. Refleksi. Oke. Ini metilu. Kami tambah kegiatan klik ieu nya tambah kegiatan refleksi tambah diri. kegiatan refleksi diri. Oh, siap pertama. Ya. KKM, RPP Merdeka Belajar, nya metilu. Analisis KIKD, RPP, KKM, karek sakitu abdi mah. Abi ada 8 kegiatan refleksi di. Hah? Wih, ini gagah. Atuh da. Guru tara asup ka kelas tapi resep ieu. Ayo we ngeunteung jiga teh. Atasnya. Atos. Terus anu eta sertifikat non inovasi tah? Inovasi. Naon inovasi sertifikat? Pengembangan diri meureun. Iya. Anu mencari informasi anu sertifikat kumpul. Melaksanakan kegiatan in-house training nu karetu nya. Iya. Nah, Andi kan hiji kan seueur. Kan nyontohan heula ieu mah. Oh, acan beres ieu teh. Acan jadi entos ngarah tiasa mandiri kes siang sore gitu. Aduh baru mah deg-degan sakelas tos bareres ari abi acan. Oh nya sip nuhun di anu modul-modulan. Modul teh di nu karya inovatif. Oh nya sip lah entos ngartos. Tuh. Tapi kedah dilebetkeun heula nya eta nonton mina teh fakta integritas di awal kan tadi aya. Leras. Oh mohon. Mohon kedah di awal teh ke moal tiasa ngerjakeun. Oh gitu. Mohon siap. Janten ieu mah ratos sadayana nya. Sanes atas sadayana atas terang anu unggal folder nate kedah diisian naon ari acan atos mah acan gitu begitu tadi anu di anu skenan fakta integritas di payun tadi teh di payun di dieu tah di mana Andi eta mah teu aya geuning tah lihat. Nah, iya kan ya upload ulang, cek. Upload ulang naon eta? Fakta integritas. Oh nya. Nah, iya fakta integritasna. Berkas fakta integritasna. Nah, fakta integritas. Andi Sopandi, nimna sakieu nim anu itunya pendidikan bahasa Sunda. Oh, siap. Iya, tinggal itu materina, cek. Nah, aku mah beda, Andi. Ya, itu di Google. Teu bisa Andi teteh marek anu asli teu bisa. Soalnya salah deh. Padahal bieu teh keluar hilang. Can aya materai. Kakang teteh abi Widi entosan heula nya aya periuk heula. Atur nuhun pisan Kang Andi teteh. Ayo, sehat aing. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu menyal si Ayu. Biasanya sok can mandi jiga nate da. Sut. Abi bade muludan budak jadi ayeuna kudu beres. Dah gaya. Tip atas lah. Ya. Tos tutupan wae ieu teh entosan.
ujungnya ngartos. Ada gaya, ada. aduh hampir hatunya retos mah Kang, kelah hiji deui jadi naroskeun mah dina WA. kesepakatan fakta integritas teh kumaha Kang? nya di eta we poin hiji sareng 4 tungkul Siap. Mohon. Kumaha, Arti nu kumaha? poin Kesepakatan. 4 modul kudu dilebetkeun. mohon Oh, abi. Kertas teh mega eta nya. Oh, modul dilebetkeun modul. Teh mega mah refleksi oge dilebetkeun padahal mah teu kudu. Ya. Janten teu tilu berarti fakta integritas teh 4 gitu. Hiji teh teh. Aya kan abi mah mung 3 poin kawas Andi tadi ABC. oh Modul mah teu dilebetkeun. Teh jigana satu untuk semua. Nya, 1 sanes etana teh eusi fakta integritas teh teteh mah kan